Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang beraya Kang Has di Manawai Ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneh Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji cariyos bahasa Sunda yasana Hendy Ahmad Sarip kalayang judul Katumbiri Seba Carita. Yang akan kasepuhan Najan lungse satu tas gawe kuring kapaksa nadunan pangajak santi budak hiji-hijina nu keukeuh hayang dahar di KFC pikeun ngareah-reah tepung tauna. Pongan sorangan nu ngogo pisan demi ngaboberah tina kasedih ku alatan teu boga indung. Sagala kahayangna arang aya nu dipungpang. Untungna leutik keneh kakara nincak umur 7 tahun. Sakur pamentana nu kadada kaduga mah dicumponan. Nungguh saprak ditinggalkeun ku indungna hate can merean pikeun neangan gantina. Raheut nu gudawang hese pisan di tanah. 7 tahun kalarung Sinta maksa hayang pipisahan nalika Santi can lesot nyusuna. Cek beja mah alatan kabongroy ku batur sapagaweanana. Anu padahal basa kerbobogahan mah kungsi janji satia pikeun ngawangun rumah tangga. Rumahasa kasab ukur buburuh di pausahaan batur bari jeung gaji ge ukur saparapateun gaji manehna. Antukna teu walakaya sadrah nadunan pamentana. Ngan bisa ngahalas besap dada tapi ka ayeuna budak can kungsi panggih jeung manehna. Ukur foto basa pangantenan nu mindeng diteuteub Santi saban sirik ningali babaturanna ogo ka indungna. Cobi mama aya keneh nya pa. Sakedapan mah teu percaya. Mang tahun-tahun teu panggih nangenan Sinta keur pagaye-gaye jeung lalaki di setan makanan cepat saji kameumut baheula mangsa bobogohan. Pah, hayu emam. Gareuwah Santi. Juru panonna ngareret ka awewe nu keur diteuteub. Siga mamah nya pa. Mohon. Tapi pan mamah mah tos ngantunkeun. Walon kuring najan hareugeun sate kapola mang palerkeun pipikiran. Mending mam di bumi yuk. Cekeng mempeng Sinta can nyahoan aya kuring jeung anakna. Abong budak teu bisa dipungpang keukeuh mugen embung balik. Alah cuma limbah sagala. Antukna eleh deet Buragiru ngajak pindah ka meja nu pangjuruna meh teu katangeneun ku indungna. Sabot ngaharup tungkul bari nungguan pesenan kling HP disada WA ti nomor nu geus lila dipupus tina HP.
Bohongan teu bisa nyenangkeun. Omat, budak teu kudu apal saha indungna. Kuring ukur ngareret ka manehna nu ninggalkeun sedan ngurus sedan warna bungur. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok katumbiri seba carita. Mudah-mudahan naon nu aya dina ieu carios teu aya di kieuna. Da piraku deui aya indung anu tega ka putrana. Dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.